Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina deungeut ieu urang sadaya tiasa ngampel di ieu patempatan. Salawat sinaran salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka jalmi-jalmi nu tumut ka mantenna. Salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa sumping kana ieu acara. Mugia ieu acara diridhoan sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepangkeun wastapun haura doi ramadhani sareng rekan abdi Mahira Salina Mahira. Sim kuring duaan di dieu salaku panata acara bade nata acara ieu ti awit nepi acara ieu rengse. Salajengna sumangga ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami lenggah, dupi runtuyan acara dina ieu acara seminar kesenian Sunda. Nyaeta nu kahiji ibu buka, nu kadua maos ayat suci Al-Quran, nu katilu laporan pupuh calagara, nu kaopat biantara ti pupuh OSIS sareng kepala sekolah, nu kalima acara inti nyaeta seminar kesenian Sunda, nu kagenep pamungkas atawa dunga. Sumangga ayeuna urang teraskeun ka acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Quran nu bade didugikeun ku saderek Abi Azka Deltra Zafira sumangga dihaturanan. Parantos ka kuping ku sadayana galindengna ayat suci Al-Quran sareng sari tilawahna. Mugi-mugi sadayana aya dina panangtayungan mantenna. Amin. Amin. Sumangga urang lajengkeun kana acara nu katilu. Nyaeta laporan ti pupuh panata calagara nu bade didugikeun ku Ustazah Rida Fadilah. Sumangga ka Ustazah Rida Fadilah dihaturanan. Hatur nuhun Ustazah Rida Fadilah, mangga ayeuna urang muncak kana acara salajengna nyaeta biantara anu munggeran bade didugikeun ku saderek Naufalin Kalika Zakin sareng Ustaz Icep Saifuddin. Ka saderek Naufalin sumangga dihaturanan. Para wargi sadayana acara demi acara parantos kalakon. Ayeuna dongkap kana acara inti nyaeta seminar nu bade didugikeun ku Ustazah Isyana Nurfriana. Hadirin sadayana hormaten sim kuring emprak kanggo Ustazah Isyana. Wilujeng nyaksani. Hatur nuhun ka Ustazah Isyana nu tos ngadugikeun elmuna. Mugia ilmu ieu aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Amin. Amin. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Upami teh mah seueur kakiranganana sareng kirang nyugemakeun dina prakakanana. Atas nami panata calagara sim kuring nyadasi hapuntenna. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun. Sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.